Kenal, Bi? Pak RT. Ya tahu iya bebersih di malam. 2 kilo lain, lele. Teh, kan naik meuli lele, atong ka dieu ke pasar. Ada yang dadakan, jadi dia di balong Mang Obi nikmat, dadakan mah, sok bedakan lah yang apa. Bener nih teh ayah lele atau awurna. Ih, dimaksa-maksa teh yang si RT mah di bejaan eueuh teh. Yang kudu kabedahkeun. Dapat malak urang mah. Ente kan hari candi bedahkeun mah can katingali, ya lauk naon wae nu ayana. Eta impun oge tuh aya geuningan. Kan Mang Obi tadi jair jeung nila melak teh, tapi eta geuningan impun aya. So, kumaha? Kan lele oge aya anu jadina. Aing musingkeun. Kapodo ngabedah. Mana mah ngadeurkeun. Ini